sini berdiri walau tanpa aksara, di sini berdiri walau tanpa bahagia, di sini berdiri walau tanpa harta, di sini berdiri walau tanpa bersuara. Di mana lagi yang tersirat? Di mana lagi yang tersurat? Semua tinggal sejarah, semua tinggal ucapan, semua tinggal kenangan yang tanpa makna ganja. Tak perlu dihina, memanglah sudah dianggap kami ini hina. Tak perlu dibuang karena sudah membuang diri, karena kami sadar hanyalah kumpulan yang kata sesat. Tak perlu ditangisi, tak perlu dikenang lagi, padahal itu semua anggapan manusia belaka. Tuhan menciptakan kita penuh kemuliaan. Karena aku hanyalah insan biasa. Hayu dulur dulur, hayu dang, hayu dulur dulur, bangkit dari tidur panjang. Semua sudah tertulis, semua sudah terukir, semua sudah tersurat, bukan lagi tersirat. Tinta emas sudah dituliskan, tinta merah ditinggalkan. Berjalanlah dengan hati emas, tanpa harus silau karenanya itu semua sudah ada garisannya. Ucap tikak laku lemah jujur benar eli, itulah modal utama kami berjalan melanjutkan lakon perjuangan yang tertunda. Wajina udah, salam waras, salam waras. Lemah jujur benar eli, itulah modal utama kami berjalan melanjutkan lakon perjuangan yang tertunda. Wajina udah, salam waras. Salam waras. Ini sambutan dari Ayah Baduy untuk kita semua. Punten sapun kakabehan ayeuna ieu urang meureun menuju Cibeo Baduy Jero. Salah satuna ieu meureun perbatasan antara Baduy luar jeung Baduy Jero. Batasanana. Nah, lamun di batas ieu meureun urang istilah nama biasana sok gunakan kamera ge teu naon. Tapi lamun urang geus masuk ke kawasan jero kaditu memohon ambu atas rombongan kabehan da ieu mah tanah leluhur urang beda ti masyarakat umum di luar. Urang meureun istilahna ngudu tata ngudu titi, istilahna ngudu mipit ngudu amit ngalak ngudu menta. Istilahna urang keur datangna meureun tembong tarang ulurna cenah ngudu tembong punduk. Nah, urang berarti enak nginjek tanah leluhur urang. Kira-kira istilahna bakalan ngalanggar aturan, urang memohon khusus ke ambu umumna karombongan. Pasti ti ayah sorangan ge loba kakuranganana, minta dimaklum. Kami meureun istilahna dina masalah sambutan istilahna anak-anak urang terus di tempatna engke di ditu meureun ngan sakitu buktosna tempatna engke sanajan bari jeung urang istilahna ngaranna biasa di lembur lah di gunung, pastina tempatna teu mamadai pasti. Nah, urang tepat sederhana, urang dirasakeun ku kabehan. Memang alam ngan seperti kieu. Bersedia meureun istilahna alam nerima urang, yang penting alam urang dijaga ku kabehan. Amin. 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 Tujuanana ngajaga alam eta baheula ge cenah ge alam mah sing hade umatna kudu bisa ngajaga urang, alam rek ngajaga urang, lamun urang kudu bisa ngajaga alam. Nah, segala kakompakanana, segala persatuanana, segala persahabatanana, urang minta lah istilahna urang istilahna dijunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur urang. Amin. 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 Nah, Amin. itu urang mah irang menentu panjang lebar, urang berenana masuk ke kawasan jero.
ayo orang sama-sama istilahnya orang laun-laun saling mendoakan supaya orang perjalanan selamat. Sadaya. Amin. Amin. Meureun urang ti ayah mah sakitu sambutan anak. Ayo orang bersama-sama. Terima kasih Ayah untuk sambutannya dengan silaturahmi untuk saudara-saudara yang ada di dalam menapak jejak laku tanah Pinasti, tanah Sunda, tanah para karuhun. Mohon. Maka kita juga datang harus membawa adab tata titi karena kita bersinergi dengan keluarga di dalam dan bersinergi dengan alam. Rasakan perjalanan ini dengan rasa. Amin. Untuk semua di sini sekarang HP-nya dimatikan. Dan kita harus menjaga daripada kebersihan alamnya juga. Jangan meninggalkan kotoran di mana-mana.